Di bulan Ramadan ieu urang teu bisa deket jeung kolot, teu bisa mudik jeung teu bisa ka mamana, diam diri di rumah dikarenakan ada corona. Mau kemanapun aku teu bisa, jangankan pulang kampung, untuk menemui kedua orang tua pun hanya sekedar kegonjakan jeung babaturan oge teu bisa. Komo deui lamun urang jauh jeung atawa baraya, hanya sekedar silaturahmi pun urang teu bisa, terhalang oleh corona. Ya Allah, sembuhkanlah dunia ini dari virus corona. Amin ya Allah.